Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nabihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun ala yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan faman yadurra fi masakin ghayra mutajahidin ismin fa inna Allaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimatul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi. Hurriman diharamkeun alaikum ka dan kabeh naon al maitatu. Maitah kayak akuha terus ada maitah padahal bangke haram bangke ayat disusulkan itu kan berharapnya kan bisa ukur bangke simet jeung bangke laut nu salian eta hayawan nu paeh teu kapuncit dari kuncit heula itu kasubang bangke haram temenan. Terus waddamu haram dendam getih al masbuh dabul masbuh getih anu ngocor ai getih nu ngagiblek mah siga hate teh cenah teh getih hate padahal teu ngocor ari hate mah halal sedina dewa kabul masbuh anu nalikakeun hirup teh ngocor sok sadaya geus digiblekkeun sok ingin marus juga halal walahul khinzir. Oke, haram lahmul khinzir, daging babi.
tulang nama kajen mana? Tahu apa yang bukan mengulah. Di situ lama di sok. Diceritakanlah daging-dagingnya sabab kebiasaan daging sagala tahulah. Jadi lah usil-usil. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Wa ma jeung diharamkeun perkara anu dipeujit karena salian Gusti Allah. Jadi ari dipeujit teu make bismillah mah halal asal nu meujitna jalma muslim atawa ahli kitab Yahudi Nasrani. Ngan lamun dipeujitna bismi ghairillah mengatasnamakan salian Gusti Allah meujit jang anu itu kan ari bismillah mah kalawan nyebat asma Allah kalawan nyebat asma jurig anu ngaran jin ngaran jurig anu kauhung ngaran cecet dari pencit eta mah haram tapi lamun teu di bismillah mah eta mah teu naon asal anu mencit jalma Islam atawa ahli kitab. Ayah sok menyebutkan mursyid. Ya sama Boyonan namanya. Siapa sakitu? sok baik mana? Itu mata apa lain nyebut dia Gusti Allah yang diharap misalkan kalau nah lah niat lain karena Allah lah. Nah itu haram artinya lamun dipencita make jenengan salian Gusti menikah dari bismillah dan sunnah di bismillah pencita terus pada di wal munkhaniqatu jeung anu paehna kacekek aya mah Menang depai kacekek dilelep bisa bukan itu tambah terus wal maudatu manu paehna teh benda tumpul ditenggel lain dikocorkeun getihna nyaman dalam katabrak geleng saja Pak. Jadi ku benda tumpul. Lamun punten lamun aya kahayam katabrak kepak cenah menghirup dipencit kitu. Asal sakira-kira lamun dianterkeun teh hirup kene. Aya kene hirup. Baca teh lain kusabab istilahna teh lain kusabab katabrak. Jadi disebut teh aya hayatul mustaqirah. Aya keneh kahirupan lamun misalkeun dianter teh bakal hirup deui. Ai geus kekelepokan dianter teh bakal paeh mah. Itu hari tak keneh geus teu bisa. Ya. Cenah kok kejet-kejetan teman-teman. Berarti anu kan bae kamu tadi konsider selesai Baiknya jangan paeh harita gitu. Baik. KPG bakal paeh ya. Paeh harita. Wal mutarad diyatu. Oke haram hayawan anu paeh teh ragrag. Ya sakit min ulumi ila suklin pamata. Urang luhur ka handap, luhur ka handap urang banyak. Pamata terus paeh. Lalu tadi tabrakan karena katabrak terus kudu benda tumpul
wadihatu oke anu pae ku hewan saja ditubruk ditenggang lomba diadu ceklak pae hiji ya guys jadi pimpinan di ukhrolah ku nenggar anu saja kata hayawan itu oke haram wa ma kala sabu minhu illa matakaitu wa ma kala sabu jeung hayawan anu didahar ku satogala moro nanaon gitu satogala teh lain teu terlatih pikeun moro nya teu terlatih pikeun moro gambaran lamun diaturkeun teh pasti didahar lamun geus terlatih kana moro mah moal didahar pasti disetorkeun ka dulunganna nu tina moroan model kitu mah teh naon tak modelan ai moro teh loba mah kan anjingnya ya tak mungkin berenang sok sagelam di store ke ini berenang pun najis anggar berarti haram kudu ditutup tempat najis nya gitu illa ma zakaitum kecuali lamun kapencit itunya lamun aya keneh ruhan sakira-kira henteu mata paeh lamun dianter teh nya terus tina tadi teh tina naon ngaranna teh nu kacekek hirup keneh tapi geus leuleus itulah kunci bae naon eta tawa nu tabrak nu katabrak jeung sajabana tah ieu dina masalah hayatul mustaqirah waqtuna ieu rupa-rupa loba pendapat aya nu nyebutkeun sampai saputing mata hirup kira-kira hirup kene sampai saputing aya kudu ditunggu kan sampai saputing aya nu nyebutkeun sababaraha waktu tah itu sababaraha waktu teh sakumaha ya nu penting sakira-kira paeh teh lain ku sabab paeh teh ku sabab lain dibencit lamun diantar ke teh aya kere hirup sababaraha waktu anu tarara di teh itu lamun kabencit kene mah eta mah boleh. Terus wa ma nubiha ala nusubi perkara anu diharamkeun teh wa ma jeung hayawan nubiha anu dipencit ti perkara ala nusubi ay ala ismi nusubi kana ngaran berhala ngaran juri itunya jadi ieu mah dipake nyuguh kayak nyuguh sok aya nyuguh aya mencit lomba huluna dipake nyuguhan juri aya aing we nya juri teh nya tahun mending ngomong mending walu udah bisa sekali jadi juri itu lah yang Batam itu saya kayak mata nah itu teh pancana lamun geus biasa dilakukan seperti itu teh cakeun lamun misalkan teu sok aya mamala jangan aja jurina tong diturunkeun na jurina tuman kan kene iya da jurik mah mun dicit mah paling oge dah teh tulang nya paling ke tulang nah tamun dah heula kuing gitu gimana saya tulang mah bentar kuing kok ya mate da jurik mah gitu tarana harta jurik mah kadang teh tulang
wa antas taksimu oke haram yang ngundi benar mata dulu al kisma wal hukma babare dogan gitu bil azrami kalawan pirang-pirang tanah ya kunaon bae lah ya contohna zaman baheula eta erek naon teh sok nanya ka kokolot teh boga papanahan gitunya nah diputerkeun misalkan dia kudu lompat ka belah mana itu saha teh puterkeun ser rujuk ka ditu tuh ka ditu itu termasuk eta gitu percaya bisa mereka begitu teh gitu papanahan dibare dongkur kan cek kudu miang atau ulah namun ulah saklek ulah fa'in amartuhum itamaru wa in nahaytuhum intahu jadi nurut pisan kalau gitu dipakai patokan pakai patokan kade kemana pun utang itu dan sebagainya itu ya kan soal utang itu mulai iya ada kok nggak acara ya harus nyampe di itu segala lagi kudu pakai perhitungan itu ya kumaya rek ya kumaha weh teu hujan ya udah waktu hujan halo dok gitu gitu kira-kira tahunna lolobana pegawai negeri kade bulan-bulan kolot utang dolar tangan orang itu nanti gitu keraripo kudu dihitung hari gitu mah itu hitungan model gitu ketenanan ulah gitu teh model kosong model gitu tah logis sama istilahnya jadinya itu jeung sababaraha hitungan anu kolot zaman baheula mah di ieu tina kabiasaan lamun kieu biasa kitu lamun kieu biasa kitu bulan ieu sok anu bulan ditulis zaman baheula kumaha yang bulan sehingga eta mah ngan anggar henteu bisa jadi pegangan keyakinan siga kieu lamun misalkeun aya ceungeum sok hujan gitu eta teh geus jadi kebiasaan di hujan lainnya nyawana tapi memang aya biasa kan bisa bae ceungeumna aya hujanan atawa keur caang bereuk hujan model utang itu teh batur mah di ieu model Imam Al-Ghazali ngitung karena kebiasaan Lailatul Qadar dihitung eta mah timiti budak keneh teh kan dengan saukur dicaritakeun ciri-cirina dina hadis teh jabat cirina teh geus teh jadi hesena teh kitu tah Lailatul Qadar teh ciri-cirina teh geus teh isukna teh bakal kieu tah ibatul mah unggal isuk teh salina bulan puasa teh ditalingakeun ieu belah mana anu pasti ciri Lailatul Qadar terus ieu contreng ieu ditarik di naon hubunganna jeung awal tanggal hijina poe naon berarti bisa diambil kesimpulan namun tanggal hijina poe biasana Lailatul Qadar teh sok tanggal sakieu eta mah tina kabiasaan ngan angker teu bisa jadi patokan nah hitungan utang itu gitu teh eta tina kebiasaan bilang dia mah persentase nanti menolaknya tina kebiasaan itu karena jadi lamun hukum asbabna kekuatannya sabaraha lain aya hukum adatna dan sautur bihasabi takaruril kiron karena sering babarengan antara sabab jeung musabab gitu sering babarengan
di mana aya seuneu sok aya panas kitu nya. Padahal mah secara hakikat teu aya hubunganana antara seuneu jeung panas. Seuneu panas mah ti Gusti Allah. Ngan biasana Allah nyimpen panas teh babarengan jeung seuneu karena gitu. Ngan eta teh jarang pisah-pisahan teh. Kusabab jarang pisan ieu cek hukum adat mah teh wajib. Cek hukum adat mah gitu. Lamun aya ceudeuh sok hujan. Tah eta mah sering meleset eta mah paling 100% eta mah. Mun lamun kana ieu mah sudah paling kayak 75%. Gitu. Yang saja Pak. Ada dina pengundian karena itu haram termenang ya, termenang namun dijadikan patokan. Zalikum fiskun, zalikum kari itu undi-undi seperti itu teh fiskun, kaasup teh kapasekan keluar tina to'an. Lain kitu dina Islam ya. Dina Islam lain kitu beda ada. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu penting itulah sesuai jeung hukum adat heula sakanya hukumna. Gitu. Ngan lamun dihitung ayeuna poe Salasa isukan poe Rebo itu mah pasti. Ya, biasa. Wing mah pokoknya namanya aku isukan pasti poe Rebo. Lu mulai nyanyahoan aja. Kumaha lamun kemis, datara aya di baheurna ge kita Salasa kana kemis teh tah. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum yaturun dina poe Arafah dina nalika haji wada. Turun ayat al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Al-yawma dina poe ieu ya'isa putus asa saha alladzina jalma-jalma kafaru kalfur ladzina min dinikum dina agama anjeun kabeh antantatu anu ba'da tauhid bidzalika. Lima ro'ami kuwati tadi nama di Arab supaya naralik deui karena agama maranehanana gitunya. Tapi geus dina nalika haji wada mah ieu mah geus kieu geus mah bisa naralik deui teh cenah. Itu sabab katingali geus kuat. Fala takshaw maka ulah sieun arangeun kabeh ka jalma kafir wa kshaw jeung kudu sieun arangeun kabeh nikah kami jeung Gusti. Al-yawma paya akmaltu nyampurnakeun ka kami lakum karanjeun kabeh dinakum kana hukum-hukum agama kabeh kapaduan dina agama sehingga falan yujal ba'da halal wala haram geus patokan halal jeung haram satot ayeuna itu kadituna perkara-perkara anu teu contohna dina waktu ayeuna tinggal dikiaskeun kana perkara-perkara anu geus terjadi ayeuna. Model zaman kanjeng lagi macam aja PLT lain. Itu terus lawan deh judi online can aya lain. Karena itu teh can aya dan tinggal di kiaskeun gitu nya. Dikiaskeun. Jadi geus lengkap hari. Wa atmamtu jeung nyampurnakeun kami alaikum kana yang kabeh nikmati kana nikmat kami ku nyampurnakeun agama teh. Itunya wakilan difulihi maka tabinan ceksa kalau bisa keluar asup apa kalau amal tadi namakan terbisa di halaman pulau Kores walau itu jeung milih kami lakukan karanjeun kami al-Islam kana Islam dina kana jadi agama. Faman mangkali singsa jelema eta uturo anu banget butuh ieu man fi makhmasatin fi maja'atin ila akli syai'. Jadi kan geus dicaritakeun ieu haram. Ya. Kumaha lamun dalam situasi kondisi itil. Jadi ieu teh eueuh dahareun darurat lah kita darurat.
lamun aya dahareun teh perkara nu tadi disebutkeun haram teh. Aya teh bangke sedeng eueuh di dahareun jeung urang teh kudu barang lahar lamun teu barang lahar bae. Kumaha tah? Itu mah fa innallaha ghafurur rahim. Ngan gue mutajani li ismin. Anu penting kan salpun yang nyambung nyawa. Ulah sasebeuna. Ulah pamun poai keur deui geus we. Nah, ieu panjang mah ganjel nyawa bae. Itu nya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram mah haram tapi dihapura. Itulah ada deui berarti nantinya. Mudah-mudahan ada ketuman. Itu mah pada ulah saleureun kita kabuku. Kitu mah ieu sahwat itu sahwat bae. Ulah deui. Dan kembali ke صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد